Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang dodongengan deui sareng Pir Bados. Urang bumper heula wae. Please like and subscribe Karwangi Media Channel. Tah caritakeun kieu wa, aya sababaraha lalaki datang ka Institute of Science, hampura we da leta sampeun cenah wa. Nyaeta tempat pikeun para jalmi-jalmi ngabuktikeun pangabisana saterasna kenging hak paten cenah wa. Hiji lalaki cenah kieu nyariosna teh, kuring cenah geus bisa ngamanggihkeun hiji alat nyaeta pikeun ngobrol antar manusia jarak jauh cenah. Nyaeta namina telepon teh ger para hadirin teh seuri luar biasa gagah cenah. Sampena nya ngarasa takjub dina zaman harita mah para hadirin teh cenah. Terus aya deui wa dua lalaki cenah. Kuring geus bisa nyiptakeun alat anu bisa hiber siga saparti manuk. Jadi jelema ka mana-mana bisa numpak gampang. Nyaeta ngaranna pesawat terbang. Ger deui wae cenah jagoan. Gitu toh. Tah, anu saterusna datang wah di Indonesia cenah. Aduh. Kuring cenah geus bisa nemukeun alat anu nya eta alat bisa pikeun nembus dinding jeung kaca cenah gitu. Luar biasa cenah. Nya eta alatna teh panto cenah. Aduh. Dongeng salajengna deui wa. Dongeng salajengna tukang beca cenah jeung kuntilanak. Keur cicing we tukang beca teh ngabantreng. Aduh, aing bingung cenah panumpang ieu cenah. Jol we aya awewe geulis. Tah ceuk pikir tukang beca ieu yeuh penumpang. Tadinya tah hiji awewe teh nyamperkeun, "Mang narik." "Hayu," cenah ceuk si amangna teh. Koloyong we si tukang beca jeung awewe eta teh ditarik cenah. "Ka mana Neng?" cenah. "Geus maju weh cenah engke teh engke ge ditunduhkeun ku abdi," cenah ceuk awewe teh goel. Pas nepi ka kuburan, lebah kuburan wa. Eureun si awewena teh nyuhunkeun eureun, "Geus Mang di dieu Mang," cenah eureun. Tukang beca teh meureun geus teu ngunah rasa udug-ujug deg we. Anjir kuntilanak. Kuntilanaknya cenah. "Komo maneh tukang beca?" cenah kuntilanakna. Geusan wa. Aduh. Anu salajengna aya hiji nu gering cenah wa. Konsultasi jeung dokterna cenah. "Pak," ceuk si dokterna teh, "ayeuna Bapak ulah ngalakukeun perjalanan anu lila-lila teuing cenah, anu jauh komo bari reuwas mah cenah. Samisal naik pesawat terbang ulah pisan cenah sabab kesehatan Bapak can pulih. Tah lamun kanu aralon-alon mah empek cenah gitu." "Tah kunaon nya, Dok? Aya oge nu leuwih tereh cenah. Bae teu kana pesawat ge aya deui da di handap ge anu leuwih tereh cenah urang bisa naik kareta." Dokter bengong tah, "Hara isi Bapak cenah kapal jeung kareta gancang kareta." "Nya Dok cenah ayeuna kareta kapal nu sakitu nyuruwuk nanya pesawat terbang. Heuh tarik cenah. Tapi lamun dibanding-banding jeung kareta eta yakin tarik kareta, Dok." "Nah apa?" ceuk si dokter. "Kareta wa eta Dok," cenah ceuk si bapana teh. "Ngorondang wae bisa sagancang eta, komo mun kareta mun nangtung lempang moal teu nyuruwuk." Aduh, astagfirullahaladzim. Gitu cenah wa dongengna.
hiji deui ah. Kacarita aya panganten anyar cenah wa. Tah panganten anyar ieu. Terus si isuk-isuk teh meureun heuh salakina teh deuk indit gawe gitu. Terus pamit ka istrina teh, "Mah, papa berangkat." Cenah kitu. "Papa enggak sarapan dulu?" "Enggak, mah, cenah belum lapar." Terus dicium tah si istrina teh, bari ngomong si salakina teh, "Ini adalah sarapan pagi buat papa." Cenah, "Geus mangkat," bari caritana. Saterusna beurang teh balik si salakina teh di kantor teh ka imah. Ai ceuk awena teh, "Kenapa pah pulang?" Cenah. "Nya mah cenah aya nu katinggalan." "Enggak makan siang dulu pah?" Cenah. "Ah henteu cenah hayang," ceuk si salakina teh. Bari nyium pamajikanna teh, "Ini adalah makan siang papa." Cenah, "Mangkat bari seuri teh kitu bunga panganten anyar malum." Kacaritakeun buritna wa. Gogodeg tah salakina pas balik ka imah teh ningali pamajikanana ngajagang luhureun magicom bari teu make calana. Nanya tah salakina teh, "Kunaon nya pah?" Cenah. Kunaon nya mah?" Bet kitu. "Ini lagi menghangatkan makan malam buat papa." Geus ah teu dongeng teu rame ngadongengna isukan dewa ngadongengna. Urang tepang-tepang deui di dongeng-dongeng anu salajengna sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum. Please like and subscribe Karwangi Media Channel.